Hidayah cahaya pituduh Allah, Nur hidayah pesan akhlak muslimah, Nur hidayah cahaya pituduh Allah, Nur hidayah pesan akhlak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman anu maha heman. Surat ke-55. Ka Allah abdi nyalindung tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Sawatara nikmat pamaparin ti Allah subhanahu wa ta'ala anu karaos nalika di alam dunia keneh. Allah anu maha heman anu miulang Quran suci, anu nyiptakeun manusia miulang manusia muni bisa ngomong kaharti, nyipta panon poe maju, nyipta bulan lumampah perhetangan nana pasti, lumampahna diwincik puguh waktuna, tutuwuhan tatangkalan pada tarumut ka Gusti, lajeng ku Allah Ta'ala sinalanggong kolong langit, sareng ilahi robi Allah anu maha agung, nu nimbang keadilan matak anjeun kudu eling, tong ngarempak ulah ngurangan timbangan, latar bumi dirarata pikeun makhlukna caricing, sarta dina latar tea tumuh rupa ningkai, tangkal korma ge jadi telami keluar sintung, sintung mayang ting rarundai, sikina dibungkus kulit, kekembangan sengit meleber angseuna, cik atuh nikmat nu mana, nikmat paparin ilahi nu teu tepi ka andika, kapan pangersa ilahi mantena nyipta jalmi tina sari taneuh tangtu, taneuh nu ngabalaketrak sareng anu nyiptakeun jin, diciptana tina seuneu nu ngalentap, nu mana nikmat pangeran anu ditolak ditampik, dileungitkeun ku andika, kapannya ilahi robi nu miara tempat bijil, dua tempat surya muncul, keur panon poe medal, dua tempat surup sami, usum panas usum tiris kapiara, cik atuh nikmat nu mana, nikmat
pamaparin Gusti nuku andika ditolak kapan mungku kersa Gusti dua laut ngahiji dua laut sina tepung bari aya watesna eta laut masing-masing teu dirempak watesna eta lautan tahnya kulantaran eta nikmat mana nu ditampik dibohongkeun ku andika kapan ti jero jaladri ti dua laut tadi ngahasilkeun barang alus mutiara jeung marjan cik mana nikmat ti Gusti nikmat Gusti nuku andika ditolak kapal-kapal nu balaya retihangna jujul ka langit kapal ngambang di sagara lir gunung tengah jaladri lir pasir ngangkleng di cai nu matak pek geura sebut nikmat Allah nu mana nuku anjeun teu katampi lebah mana nikmat Allah nu ditolak saeusi bumi sadaya saeusina bumi langit kabeh bakal binasa nu langgeng mah anjing Gusti mung Allah nu abadi kagungan maha agung nu kagungan kamuliaan cik mana nikmat ti Gusti nuku anjeun teu kungsi katarima saestuna sadayana saeusina bumi langit nganada mung ka pangeran nunuhun mung ka ilahi salawasna ka Gusti nada tulung kanu agung ibaratna pangeran teliren panyipta Gusti nikmat mana nuku anjeun teu katampa sadaqallahul adzim. Hidayah cahaya pituduh Allah Nur hidayah pesan